Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rusiah Eulis Marlina bagian kasalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mupakat kitu maden cuk hiji lalaki bari ngaleos yaktos Pak waler jajaka nyanggakeun mang kade ulah lalawara barang candak engke deui mah golosor duit teh dibikeun ka kindi. Hatur nuhun encep ditampi lahir batin pitulung ti encep ceuk kindi manika cida bungahna teh sabangsulna mang dupi bumi mang teh tebih cekap we cep kinten-kinten aya panginten sakilo ti dieu mah jurusan jalan ieu we ka kulon caket pasar ulekan palih kidulna waler kindi bari mesakan duit jeung kateranganana. Mangga atuh ku abdi dijajabkeun sakantenan. Ceuk eta jajaka bari ngaleos dituturkeun ku kindi nyamperkeun kana mobilna. Geus kitu kalacat kindi jeung eta jajaka arunggah gerung mobilna di starter galeuyeung maju ka kulon anu jalanna teu pati tarik kulantaran kahiji jalan heureut katambah-tambah reapisan kendaraan. Dupi encep bumi teh di mana? Kindi nanya bari ngareret kana leungeun eta jajaka anu keur muter-muter setirna. Ari kapungkur mah teu Cihaur geulis mang mung ayeuna parantos ngalih kirang langkung sataun. Ari margina mah nya kitu pakotrek sareng nu janten sepuh. Nyata aku ayana abi tiasa gaduh nu kieu teh hasil tina kaperih. Hasil tina keperihan tipun bapak. Ari abdi kasebatna putra asli nepi ka diluli-luli. Ari itu putra kukutan jenengan Marlina meni didama-dama nakar saur paripaosna teh mah teu sirikna nanggeui naog beubeuremna. Dupi rama teh saha kakasihna cep jenenganna mah Darmaji. Dupi ngadamelna kapungkur kana eta sok ngadangdosan sapatu sendal naon jenenganana teh kana ngesol rupina cep tah mohon kana ngesol mung ayeuna mah liren kumargi atos kirang tenaga rupina malih wartosna mah duka leres duka henteu aya wartosna putra kukutanana anu katelah Marlina teh bade nikah dina minggu-minggu ieu ka putrana Bapak Sukmaja jenenganana mah timantueun pun bapak teh Rohendi. Mung nya kitu wartosna mah eta jalmi teh rada baragajul tong bujang kanu sanes cacakan ka ramana ge nyaeta ka Bapak Sukmaja wantun ngalawan malih kantos kamari ieu mah aya wartosna diusir ku ramana teh nyaeta pedah tina urusan mobil ramana tabrakan dugi ka spakborna karentob. Walar eta jajaka nyaritana mani panjang lebar kalawan anu didadarkeun ku manehna jadi nimbulkeun gangguan kana pikiran kindi ngadenge ngaran Eulis Marlina teh kalawan bakal kawin ka hiji jalma anu memang asa diingetan yen eta nu ngaran Sukmaja teh anu nitah mengesolkeun sapatuna samalah duitna ge can mayar-mayar acan jangjina dina poe isuk. Hayang nyaho si aku aing dek dipaluruh isukan maka ditu perkara ngaran Marlina teh sugan we nya anak aing kitu garentes lamunan kindi dina waktu harita tos wae di dieu cep ceuk kindi siga nu reuwas dumeh pengkolan anu deuk beras ka imahna hampir kaliwat awahing keur anteng ngalamun rag mobil teh eureun hareupeun pisan pasar geus kitu jut kindi turun. Cep atur nuhun atuhnya sawangsulna mang mangga atuh di kantun. Walar eta jajaka bari dius mobilna dijalankeun deui katingali rada tarik tibatan tade. Sanggeus mobil jauh mah leos kindi balik ka sampak mitoha awewe keur ngajanteng di luar. Sadatangna ka imah mitoha awewe ujug-ujug pok wae nyarita kieu. Ari jang kindi natas ti mana meni plengles wae sakitu batur gemporna teh ngurus esih ngajuru nepi ka neang paraji ge nitahan batur. Nah tos salamet kitu mah tempo we ka ditu walar mitoha awewe bari beungeut kurawet geus kitu asup deui ka jero nuturkeun pandeurieun kindi kasampak mitoha lalaki keur ngagebrak sare dina balik pantau pisan meh ngahalangan nu ngaliwat
Sanggeus ningali peta mitohana kitu ge keur kindi mah manit riuk-riuk aya kateungeunah jongjon wae unggah panto rada diseredkeun kulantaran suku mitoha lalaki ngahalangan nepi ka sarena rada ngisadeka sisi. Aduh, punten wae bah, panyanten teh aya abah, muhun dilebet padahal kulem teh. Cek kindi bari ngalieu kagigir katingali mitoha lalaki ngulisik hudang, mitoha awewe mah ngadenge carita anti kindi kitu teh, mending ngadilak bari ngalungkeun sapu ka dapur. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Nyi sih, cek kindi panon neuteup ka orok leungeun katuhu ngarampat tarang pamajikanana keur peureum. Dina waktu harita, batin kindi ngarasa suka sedih ningali orok anu sakitu bohonona bodas ngalaka indung. Turu kabeneran boga anak lalaki. Nyi, ta ieu duit. Nyi, ta ieu duit. Cek kindi bari nunda duit dina dada pamajikanana geus kitu kaluar deui nyampurkeun ka mitoha lalaki nu keur candekul diuk deukeut panto. Mana bisi dok dadaharan meureun jang kindi. Kan bae hayangeun mah sina nyokotan we kumaneh. Da lain samah ieu. Dahar ge eueuh deungeunna pisan. Urang ge tadi dahar jeung sambal wungkul. Tembal mitoha awewe bari norojol ti dapur asup deui ka kamar. Cing atuh bah, urang sareng sakantenan kindi bari jung nangtung ngajak ka mitoha lalaki. Baik wae ka ditu sing jongjon. Abah mah jeung mana enggeus tadi di dapur, bener mitohana lalaki, guledag ngedeng deui. Geus kitu mah kojengkang kindi ka dapur kulutrak muka gupet paragi nyimpen dahareun barang bray teh ngan aya sangu wungkul jeung hulu lauk asin sepat galatak geletek dina coet nu aya sambelan geus garing. Nyaan eueuh deungeunna teh cek gerendang hatena kindi beri ngaluarkeun boboko sangu jeung coet nu aya sambelan. Tidinya top kana piring seng karobuk nyukil sangu keur tiis teh jaba meuni morolok siga sangu poe. Teu loba nu dipikir deui awahing ku lapar-laparna bek wae dahar kitu ge kakara meunang opat huap kojengkang nyokot gayung karowuk nyiuk cai atah tina gentong tuluy diuyup meuni ngalekik tayohna ngarasa kabuhulan ku sangu morolok. Barang ngaitkeun deui gayung kana paku panon kindi meuni olohok mata simeuteun dumeh dina pipireun hawu ningali aya urut bungkusan 2 pincuk. Ku kituna mah aya kuleukeun bungkusan teh make dicokot tuluy dibuka barang breh teh dina jero eta bungkusan tetela urut dengan sangu katingali aya tulang pingping hayam 3 siki. Pohara jelema tetela makelatkeun dirina sorangan teh aing mah dahar ge jeung hulu lauk asin. Abong kena hirup kurang pangarahna boga dahareun ge kuat sumput salindung. Ku ayana kitu daharna ge teu kungsi dikebatkeun. Gancang boboko sangu jeung coe teh diampihkeun deui kana jero gupet. Sanggeus kukumbah leungeun bus ka jero deui kasampak mitoha lalaki geus sare meuni ngagebra nya kitu deui anu di kamar. Mitoha awewe jeung pamajikanana geus ngagebra kulantaran waktu geus nincak kana wanci peuting. Tidinya mah dug kindi ge ngedeng dina sisi panto jajalaneun ka dapur sare morongkol dikarimun ku samping sarung hideung. Jaba teu dianggal-anggal acan da puguh deuk nyokot anggal ge ngarasa ragab. Dumeh aya mitoha awewe di kamar. Mun geus kitu kuduna peuting kasilir ku beurang leungit cahya bulan ganti ku cahya batara surya moncorong caanga gebur semu beureum medal ka alam marca pada lugai milampah tugasna anu taya bedana jeung hiji lalaki kaluar ti imahna lempang rada rumanggieung nanggung tanggungan sol lunta deui balang siar. Ya Allah ya Robbi cek kindi sok tanggungan solna diecagkeun dibarengan ku narik napas cangkeng dipelentingkeun ka hareup tayohna karasa nyeri cangkeng. Meuni siga nu riput teuing maneh teh kindi cek hiji lalaki baturna keneh pada tukang sol. Nya dul kumaha wae kuring teh penyakit asa beuki anggar jeung pokona mah ngarasa ripuh teh ku ieu we penyakit eungap.
atuh geus we cicing di mah ari aya nu karasa mah tong maksakeun teuing maneh da geus brek mah moal saha nu ngarasakeun sok saleuheung lamun di jalan teu karasana. Kuring mah Dul komo kitu diringkukeun di imah meureun teu awewe amuk-amukan mah. Abdul oge nyaho sorangan adat pamajikan kuring. Cacakan bari jeung ngeureuyeh ngarah keneh keur sahuap sakopeun masih keneh jejebris nyebutkeun teu aya kamahian dibere balanya pangaji 100 perak mah. Batnaha atuh euy kawas lain lalaki jeung kawas eueuh deui awewe silaing mah geus we piceun awewe kitu mah. Eta ge mungguh batin mah nya kitu Dul ngan disabaran sotenan sugan ayeuna kitu isuk mah sugan robah adatna. Jeung ongkohanan ras kabudak we kuring mah orok keneh geus gede onaman duka teuing nyatang teu we ku kuring diberesan geus ngararisan Dul ceuk kindi anu satuluyna nanyakeun babaturanana geus encana ngararisan. Aya we euy saleteron mah meureun. Leuheung di dinya mah geus ngararisan da kuring mah barakah ti sajutna ti imah nepi ka ayeuna can aya laleur-laleur acan. Kumaha geuning hirup kuring mah Dul teu weleh kieu geuning hese ngaronjatna. Keun keur parang we meureun da hujan ge tara ngarecek sapapanjangna sok rajeun aya halodona model kuring mangkukna. Indi ti imah 6:30 isuk-isuk nepi ka balik deui datang pukul 5:30 sore menang duit 15 perak. Walar Abdul nu satuluyna mah ngadon ngobrol sakitu waktu geus nincak kana pukul 9:30 teh kindi mah barakah can ngararisan sapeser-peser acan akhirna anggur ngalamun jaba ngarasakeun abak pating hareab ambekan ngahegak di barung kungoh koi batuk. Di bisi dek ngopi mah jeung wae ka ditu tah bolikeun kana cikopi. Komo we hayang mah Dul walar kindi bari nampanan duit 15 perak pamere baturna anu harita keneh kindi ngojeng kang nyamperkeun ka tukang cikopi. Dul ceuk hiji lalaki nyamperkeun ka Abdul geus kitu gog cingogo. Lain euy kuring mah ningali kindi asa beuki ripuh pisan awak mani ngayangkai panoon mani jerorok kitu jeung eta deui euy rupa kulit mani jadi caketrek hideung kitu da kamari ieu mah samemeh pro kawin teu kitu-kitu teuing manehna teh. Nyeta tuh kuring ge ngarasa helok ku kaayaan manehna teh teu sangka baris kitu kabeneran boga pamajikanana ka ahli tukang paparedih di mana salaki teu bebenangan atawa nyerenkeun ke risiko teu cukup amuk-amukan gawena teh teu sirikna noker. Ka urang mana euy boga pamajikanna teh Dul? Bejana mah urang Talaga ngaranna Sukaesi anu deket pasar Ulakan. Sukaesi eta si Honda meureun da can nyaho kana rupana ge kuring mah. Wah pantes atuh si eta mah euy ti baheulana ge taralana boga salaki da nya kitu ongkohanan sok calaculu di mana salaki eueuh manehna ge eueuh ngadon guyar jeung lalaki sejen. Tapi ayeuna mah boga anak cenah ceuk Abdul bari ngaregot nginum cai kopi dina bekong. Nya boga anak ge geus moal salah kana gado-gado. Walar baturna Abdul anu katelah usen tukang sol keneh. Wah si eta mari ngomong teh janji wae. Lain janji kuring mah nyaritakeun anu jeung kanyataan. Tiap-tiap awewe boga salaki sok daek heureuy jeung lalaki sejen nepi ka boga anakna geus pasti meunang adonanana ti ditu ti dieu. Mun kitu adonan sorangan tetela darahna ge darah sorangan da ieu mah lain hiji lain dua lalaki anu dilayanan ku manehna teh geus pasti we kana kombinasina teh. Si kasabelaan ari nyarita teh ceuk Abdul bari nyarengeh seuri. Baturna mah anu katelah usen sanggeus nyarita kitu mah ngaleos indit deui ka tempat panagoganana. Geuning enggeus deui ngopi teh di. Nya Dul ngopi ge seuseut asup kulantaran ku teu ngareunah kuring mah deuk ngidar we Dul itung-itung ngajag-jageun suku walar kindi. Nah kaduga kira-kirana ngidar deuk tunda karayap wae sugan kuat kitu ge ari teu kuat-kuat teuing mah tangtu kana balik jeung ongkohanan kata
dek nyamper duit dinu ngomean sapatu mangkukna. Walar kindi ceg kana rancatan geus kitu ngalewas indit sok sanajan lungse-lungse ge maksakeun maneh. Sing kabeneran aya nu deuk disamper duit teh. Jeung mudah-mudahan menta jag-jag hayang maluruh nu jadi anak ceuk gereuntes hate kindi dina sajeroning nikreh bari nanggung teh. Anu teu sakumaha lila pamiarsa kira-kira nincak kana pukul 12:30 berang geus nepi ka hiji patempatan. Tidinya reg kindi eureun hareupeun hiji imah tanggunganana diecagkeun geus kitu gek diuk dina jojodog. Menang sawatara menit kindi teu daek nyamperkeun kana boga imah da puguh kadengena keur guntreng cacarita di jero geus kitu kadenge sora hiji lalaki nyarita awong-awongan. Rohendi, kumaha wae atuh pipikiran maneh teh ha? Cik atuh Rohendi, maneh teh deuk ngawiwirang kanu jadi kolot. Deuk jadi jelema teu bener maneh teh. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Moal hade ku aing dibanting mah sia uluna. Na kabina-bina teuing lalampahan teh ha. Aing mah deuleu Rohendi. Sakieu geus kakolotanana can pernah ngalaman unggah balewat tangan jeung polisi. Nah ari sia hiji pemuda geus ngalaman ditahan. Deuk jadi golongan pencoleng maneh teh ha. Lamun sakira-kira deuk kitu wae geus tong aya di dieu. Beral deuk lunta ka mana meuni ge teu aya halanganana. Cuk bapana Rohendi anu katelah Sukmaja nyeuksekan luar biasa terhadap kanu jadi anakna. Teu lila bojona Sukmaja norojol ti kamar bari nanyakeun duduk perkarana Rohendi aya bejana meunang 3 poe ditahan di kantor polisi. Cing atuh apana ari sasauran teh sok tarajeng jejehan kawasanes kaputra. Hade goreng ge Rohendi teh anak urang. Kadar eta mapagahan atuh sing laras we ulah jeung ngungusir sagala. Na moal isin kinten-kintena lamun anak kurang sururak siruruk di tempat batur kudu aya hampura atuh ulah babarina keur amarah teh. Ya ibuna, cuk Sukmaja bari malik deui nyamperkeun ka bojona anu keur nyang hareupan Rohendi melanguk tungkul teu beda ti buuk meunang mabuk. Apa teh kaci daerahna ku tetangga kasebutna boga anak lalaki ngan hiji-hijina tur jalma berpendidikan tapi boga talajak jahat. Nah gaduh talajak jahat kumaha kitu bisi kudu diterangkeun mah. Apa teh bieu narima telepon ti kantor polisi kabeneran anu nyarita teh balaya keneh apa taya lian ngabejakeun Rohendi ditahan pasalna mah gelewut di hareupeun gedong bioskop Silihwangi jeung hiji budak pamuda. Kulantaran Rohendi nyopet duit jelema nepi ka cenah mah disiksana. Nya ku ayana nu jadi anak kitu teh taya deui jalana iwalku dikejeman teuing kudu jadi bapak. Dipenta duit ke keperluan sakola kudu jadi anak. Paribasa engke deui can aya dipenta keur jajan nya kitu keneh. Cukup ku eueuh kudu ngarasakeun ari ka budak mah. Da urang ge memeh kolot teh ngora heula. Malah keur apa mah leuwih ti kitu meureun peperedihna ka sepuh. Tah kitu balukarna ari budak disungker teuing mah timbulna kana poek pikiran. Yeuh ibuna, lain nu jadi bapana nyungker, lain ngantep kanu jadi anak, nganu jadi anak anu bangkar warah. Teu beunang di warah saruana jeung nu jadi indungna mupujuhkeun kana teu leugejeg. Mupujuhkeun ka anak jadi boga adat koboi selon. Pantas jadi indung mupujuhkeun ka anak sina resep kana bangsa film-film jeung buku-buku cabul. Mupakat di imah sorangan ngidinan ngayakeun dangsa tetai anjingan. Batur mah di imah teh ngayakeun diajar ngaraji, ngayakeun itu ngayakeun ieu pikeun kamajuan bangsa jeung nagara. Lain ieu mah dareng ngayakeun nu teu puguh eta meureun hayang disebut tante. Cuk Sukmaja beuki nimbulkeun naik darah nyarekan bojona nepi ka panto kamar dikebrukeun tarik nakara. Teu lila jep jempling teu aya deui nu cacarita kantun kadenge sora nu ceurik inghak-inghakan anu taya lian bojona Sukmaja. Edas nah aya mimilikan hade-hade teuing. Bener mapagkala maksudek nagih ayo disampakeun nu parasea. Dasar dadalan tiis diri jeung dedengean teh
Anakna ditahan pasal nyopet. Moal kitu anu nyopet duit aing teh basa kamari disiksa ku hiji budak jajaka. Hayang teuing sidik aing kana rupa anakna. Ceuk gerentas hate Kindi anu kabeneran sanggeus nyarita kitu kurunyung hiji budak jajaka make baju kaos band lon bulau kaluar katingali beungeutna gareuneuk jeung dina lebah cukang irungna ditapelan plestara. Geus kitu eta jajaka teh turun ti imahna ti dinya jung Kindi nangtung anu maksudna deuk nanyakeun soal bapana ka eta jajaka anu turun ti imahna. Bari panon Kindi ti kajauhan keneh nyidik-nyidik kana rupa beungeutna ana geus deukeut teh lapisan yen eta anu katalah Rohendi teh anu nyopet duit Kindi teh. Tapi najan sidik ge teu itu ieu ngan pok wae Kindi nyarita kieu. Cep, dupi rama teh aya deuk naon kitu? Ulah Rohendi bari baeud. Bade aya peryogi we ka Rama. Nya aya perlu naon? Sok caritakeun ka kuring da anakna. Aya peryogi we Cep. Tolol pisan manusia teh ditanya deuk naon keukeuk aya peryogi wae sugan goblok ceuk Rohendi bari ngaleos. Nah kabina-bina teuing manusia maka nyebut goblok sagala ka aing teh. Ceuk Kindi kukulutus tukangeun geus kitu leos Kindi ka imahna Rohendi ngawani-wani maneh deuk nanyakeun perkara duit teh ka bapana. Punten ceuk Kindi dibarengan ku ngetrok-ngetrok panto. Mangga brai panto dibuka. Ae geuning Mang bade nyanak artos teh pangintennya. Sumuhun juragan, punten wae abdi teh ngaganggu ka juragan. Waler Kindi bari nyuplak dudukoy. Keheula antosan Mang sakedap. Ceuk Sukmaja bari asup deui ka jero nu teu kungsi 3 menit geus nerojol deui. Nyanggakeun nya Mang, ulah kirang-kirang hapunten we ku abdi dianjuk. Teu sawios juragan. Hatur nuhun atuh gan. Sawangsulna Mang, sami-sami. Dupi Mang teh bade teras mulih wae atanapi nembe angkat ngider. Maksad mah bade wangsul gan, namung bade aya peryogi heula ka Cihaur geulis manawi kiat di jalana. Nah Mang teh ti Cihaur geulis kitu. Sanes gan, rorompok mah di jalan Pagarsi. Mung ka Cihaur geulis teh aya papayeun manawi teh. Saha anu bade dibojangna ku Mang teh? Kakasina mah Darmaji. Nyaeta anjeunna teh aya wartosna nu ngarorok pun anak. Abdi teh parantos kirang langkung 4 tahun tetepang-tepang sareng pun anak. Jenenganana pun anak mah Eulis Marlina. Darmaji anu ngukut Eulis Marlina. Ceuk Sukmaja rada ngahulang. Ke heula Mang. Dupi Darmaji teh kawitna urang mana? Boa-boa pancakaki nyambungkeun babarayaan jauh-jauh anak tales. Upami percanten mah juragan kaji sim abdi. Dupi jenengan Darmaji teh kawitna teh ti Garut. Nyata patilasan dahuan sim abdi kapungkur. Nyati kawit sim abdi papisah sareng pun bojo. Lajeng pun anak aya wartosna dikukut ku uwana. Nyaeta ku jenengan Darmaji teh. Tah nu mawi tebih-tebih bade disungsi ge awaing ku emut hoyong tepang sareng pun anak. Nu laras Mang. Sumuhun juragan, jenengan Eulis Marlina teh pun anak. Sanes kitu Mang, kanggo abdi teh ari kedah diterus terangkeun mah ka jenengan Darmaji anu gaduh putra jenengan Eulis Marlina teh pibesaneun margi dina saep sasi ieu ninca kana sasi Sawal pun anak teh bade nikah ka putrana nyaeta ka Eulis Marlina teh. Anu laras Mang, nah Eulis Marlina teh putra Mang, nah putra Bapa Darmaji. Sanaos bade disumpah nage juragan mangga teh teuing leres eta teh pun anak. Cing isuk ning geto ku abdi deuk diselidiki ka ditu. Nah nya henteu Eulis Marlina putrana Bapa Darmaji. Mangga juragan sanaos bade diriungkeun ge teu aya pamenganana. Da sayaktosna Eulis Marlina teh pun anak. Juragan hatur nuhun ditampi ku abdi ceuk Kindi bari nampanan duit. Sawangsul Mang bade teras ka ditu teh anepangan putra Mang teh. Rupina bade teras we ka ditu gan manawi kaleresan pendak. Mangga atuh gan. Mangga Mang
Beler Sukmaja bari ngaleos asup ka jero kalawan pantona ditutupkeun. Nya kitu kende ge sanggeus narima duit mah ngaleos anu maksudna dek tuluy nepungan nu jadi anakna di Cihaur Geulis. Awahing ku hayang papanggih mani geus asa nampe dina beungeut da puguh teu papanggih jeung anakna teh geus aya kana kurang leuwih 5 tahunan. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.